السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وشرف وكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وسدد لساني واهد قلبي، وسدد لساني واهد قلبي، وسدد لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا ومولانا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وارده علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون. سبحان الملك الخلاق، سبحان الملك الخلاق، سبحان الملك الخلاق. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا وقلوب أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين وجيراننا ومن أحسن إلينا
ومن جاورنا وضجعنا وقاربنا وعاصرنا معرفة الأولياء واجعل فيها مصابيح الهداية وشوق المحبين إلى لقائك ويقين المتوكلين عليك وخوف العارفين ورجاءهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا ولهم بفتوح العارفين وافتح لنا ولهم بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا ولهم بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير سيدنا ومولانا محمد. بسر أسرار الفاتحة. Dulur-dulur muslimin wal muslimat sadayana anu kalihkan dihormati oge kalintang diluakeun mobil khusus para kesepuhan sadaya ahli manusiain Abu sadaya muslimin wal muslimat anu kalintang dicintai khususnya Sahibul Nur Maka Wahyu Sekulawawi anu ngagelar ieu acara sejak rayakeun walimatul haqiqah. Kalau urang mah istilahna akekahan. Sebenarnya wasilahna walimatul haqiqah. Putrana Bapak Wahyu anu jenengan Muhammad Bilal Marhaban anu kita dinten ieu parantos sabaraha dinten parantos 2 sasi kurang sadayana kuwasilahna ieu acara secara tidak disadari kurang digiri karena suasana dibubuhi karena berbagai tingkah digiri karena laku-laku akhlak
amal-amal anu mulia diguring karena keuntungan, keselamatan, kebahagiaan. Syukuran menurut ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan karuhun urang anu mana karuhun urang teh celuput tina kaulamaanana, bahkan karuhun urang teh sesepi tina kawalianana. Alhamdulillah kurang sadayana dibumi karuhun urang para ulama, para aulia, kalayan kurang-kurang akhlak, kurang-kurang sunnah, juga kurang-kurang adab anu dibentukna ngajuring urang kana kabagjaan, ngajuring urang kana agama, ngajuring urang kana kemuliaan, keselamatan, ngajuring urang kana kepinteran, kecerdasan, kesucian jiwa, ngajuring urang kana keuntungan. Padahal anu ngajuringna hal-hal anu teu. Contoh seberdos acara walimatul akikah. Dina pokokna fil asli dina asalna tasyri' ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ngagelar syariat ke alam dunia tentang akikah. Pokokna sakumaha anu dipayunkan dos diulas, anu pokokna sanes kungariung seperti kieu, sanes ku pangaosan, sanes ku tabligh akbar, sanes ku marhabaan, sanes ku sholawatan. Tapi dina tasyri, dina syariat pokokna disebut akikah teh yakni bersihan rambut, bawaan tina jero rahim ini, bersihan rambut bawaan tina rahim anu jadi hidup. Rasio rambut ditimbang, kurang mampu emas didekahkan, pecah emas muntah mampu ku perak didekahkan, pecah peraknya. Anu samemehna mersihan rambut, motong rambut, ngagundulan, ngifaratan hula, kursi dekah, doa, akikah. Sebagai ketembus ia doa akikah ya, tina jiwana dirina anu masih kene disimpen di kantor kabadean.
Junjungan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam madawu kullu mauludi murtahanu bi'aqiqatihi. Setiap anu dilahirkeun sadayana ku Allah Ta'ala digadekeun kana naonana cenah kana akikah. Setiap jalmi anu gubrar lahir di rahim itu ku Allah teh disimpen di kantor naon panggadean. Orang bisa bebas memiliki jiwanya dirinya upama can dicopot di kantor penggadean, can ditebus anu tetebusna ku Allah Subhanahu wa Ta'ala ditangtoskeun, yakni tetebusna teh ku hayawan tetebusna teh ku hayawan ku domba. Namun hikmahna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyarekeun lebus diri urang di kantor panggadean ku domba. Itu soal tujuh gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nyarekeun lebus jiwa urang teh kunaon ku domba. Pada dasarnya urang sadayana iman ka Allah, yakin kana sakala dawuhkeun ku Allah, sami'na wa ata'na wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabul. Syakur maha syakur syariatmu bisandaku rasul mistina pasrah tarima dengan tanggung rek harti rek harti. Nah Allah rahasiana bahwa dina syariat Islam lebus teh ku hayawan aya rahasiana aya hubungan batiniyahna dina agama pangna ditebusna teh ku domba. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyimpen rahasia dina domba. Dan tahu hubungan pangmadina Islam di umat Islam, umat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina lebus diri di pangbadean ku domba, dina ngifaratan tinengan halahan ku domba,
dina namal kakurangan kudoma dina bab haji seperti dan dina kurban kunaon kudoma yang dahulu hubunganana bahwa junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah sawiyat Rasul di antara para Rasul tiparanya. Salah sawiyat Nabi di antara Nabi tiparanya. Bahwa junjungan alam adalah Nabi yang terakhir. Di dia ayat syariat anu Allah Subhanahu wa taala dikompakkeun satu sama lain. Wabil khusus dina bab lebus diri. Dina lebus diri. Di syariat dina Islam dina syariat Nabi al-akhir. Syariat junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antawisna kudoma. Ya ayyuhalladzina sareng lebus putra kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam karuhun junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam waktu kanjeng Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjid anu janten putra. Dengan keikhlasan sareng ketaatan kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kana perintah Allah, maka kanjeng Nabi Ibrahim menjalankan eta perintah. Namun Allah Subhanahu wa taala itu memaksad bahwa kudu dipuji teh putrana. Hanya Allah Subhanahu wa taala yubi. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikeun ngaluhurkeun darajat kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu dijalankan kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala instruksikan ka malaikat Jibril supaya nebus kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ku domba tebus bawa Jibril domba ke surga. Itu satu. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menebus kanjeng Nabi Ismail kunaon? Kusatu. Tukuonka. Ya ayasirun minal asrar. Ay rahasia tidak pirang-pirang rahasia dina domba. Sehingga dia al-tawis tuangun anu dipikirkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam deh dan tawisna daging domba. Junjungan seringkali mengenalama kasrak seni ke sahabat-sahabatnya jual daging domba.
Sehingga ditebuslah kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dipanglebuskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Diri kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, jiwa raga kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, kehidupan, kehuripan kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ditebus oleh Allah. Ulah terus mau ditebus, ya. Ditebus roh kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam kuda. Untuk kita ditebus berarti kanjeng Nabi Ismail itu mah wafat. Di mana wafat kanjeng Ismail, ya, hilang rohnya. Kanjeng Nabi Ismail hilang jasadnya di muka bumi. Nah, kalau nebus jiwanya, kalau nebus raganya, Allah Subhanahu wa taala ditebus, dipetebus kunaon. Kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam adalah ruhun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oke, salah kawiyas Rasul anu dipayun satu adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di syariat Islam, syariat Nabi urang sadayana anu janten rumayan kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam disyariatkeun dieu rebus diri teh kunaon? Kudu. Sangkan diri urang kuring. Bahkan aya rahasia dina nebus eta hirup sehat jasmani oge rohani tebus kunaon? Tebus kunaon? Nah, tentu saja ay hubunganna sareng kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam waktu dipanglebuskeun ku Allah kunaon? Karbon. Nah, kemudian bahwa menebus zakat urang sadayana dina nebus sareng dina mersihan awak urang teh disyariatkeun kunaon? Kubea dina zakat naon? Dina zakat fitrah. Ieu kudu mah kamana ieu hubunganna domba, kamana hubunganna bea? Bila zakat harta, ya, ku harta. Bila zakat badan kunaon? Ku bea. Tapi zakat sadayana merupakan ketebus. Ia beat kamana ieu hubunganna? Prayogi kaulina sadayana bahwa beat dina zakat badan adalah bersihan, oke, jadi tertebus dina badan urang sadayana. Sehingga bersihanana Allah Subhanahu wa taala ku barang-barang anu disesuaikan jeung kekuatan badan. Sehingga dianggap sah dina mazhab Syafi'i utawi zakat badan alias zakat fitrah teh diganti ku barang anu lain kekuatan badan. Anu lain paragi kekuatan badan, anu lain paragi pokok kekuatan badan.
Bagaimana dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan didawuhkan kujung dalam alam dina zakat fitrah. Bagaimana sering diingatkan dina majlis-majlis Masjid Payu tentang hubungan beak sekarang hubungan badan, bahwa zakat fitrah disebut oleh zakat naon? Zakat badan. Lebus ieu badan ieu kunaon? Kubean. Ini jadi margi beak naon cenah? Jadi kekuatan badan. Diserahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya logis. Masuk akal kurang berpikir. Nyambung. Ada yang lebus ku hayawan, lebus ku domba. Ini kemana hubungannya? Kamu lebut naon? Bila perlu Allah Subhanahu wa taala lebus ku harta, ku jenisnya, seperti orang kata pare, ku naon? Ku pare. Zakat harta ya ku harta. Harta itu. Harta itu. Itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngertaskeun kaum muslimin sadayana sangkan muslimin sehat jasmani, sehat rohani, selamat jasmani, selamat rohani. Maka Allah Subhanahu wa taala nyariatkeun tebusan. Tidak setiap tahun orang tebus awak orang kekunaon kubeat menjadi kekuatan jasmani orang. Begitu kubrak lahir orang lebus kekunaon kudo mak lebus lawanana rohani orang. Di mana orang mampu ditindaklanjuti eta akikah kunaon kurban udhiyah dina setiap tahun. Bila mampu minangka mayar naon PBB, minangka mayar naon PBB. Tapi udhiyah beda jeung akikah. Kurban beda jeung akikah. Akikah kemenang dirubung-rubung. Kemudian hiji domba kudu luar. Bahkan hiji jelema kudu dua domba, bila mana jalemana istri seberiji hiji. Nah, ayo laki ditebusnya dua. Hari awal ditebusnya hiji. Itu Allah ngersakeun bahwa lalaki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki ku Allah Subhanahu wa taala diunggulkeun ti awewe. Sayyidina Bawaris oge lalaki mah dua kalian awewe. Begitu dina tanaga ku Allah taala dilulikeun ti saha? Ti awewe dina akal lalaki dilulikeun ti saha? Ti awewe
Tuh. Dina keberanian lalaki dilebihkeun ti saha? Ti awewe. Karena itu, maka ketebusna oge lalaki kudu leuwih ti awewe. Sabaraha kali lipat perbandinganana? 2. Sehingga dina waris sabaraha kali lipat? 2. Dari situ kaharta hubunganana aya akekah jeung warisnya siga aya hubungan akekah jeung waris siga hubungan padahal di jerona aya hubungan hubunganana dina ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Bisi lalaki nawar sebab terkadangan ayat jalmi anu awam tuli pakekeun daek mikir tuli kumaros naha bagasan ari lalaki berdua ari awewe hiji hayang hiji lalaki gobari ya gobari lalaki hayang hiji bobari asal sanggup we kodi tuna-tuna di dekat pembahri hiji itu ya syukurkeun ka awewe kayaknya baik itu baik itu jadi sesuatu baik itu kau bayar nama sesuatu gitu lagi. Bisa ayat itu tawar. Terus dijelaskan namanya rahasia nopang lalaki kudu dikiparatan kudu ditembusna ku sabaraha domba kudu domba tah gitu. Oke naha atuh dikiparatan ku domba itu ku sapi Allah Subhanahu wa taala Rahufur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Belas asih ka hambana. Lamun ieu disyariatkeun ku sapi, umumna jelema moal kabedag. Mak tu pami ami kabedag mah ku kelenci we. Mau make ku sapi. Aku kelenci we. Lamun bae kelenci, Allah ngersakakeun bahwa jelema ku Allah rek dikondisikeun dina urusan hartana anu kira-kira mampu manehanana dina siger tengah kudema. Dina perekonomian, dina hasil usaha jelema teh ku Allah taala rata-ratana dina mampu naon. Kodoma, jadi lamun ke disyariatkeun ku kelenci ka asup golongan korok. Ayo tanya, diri urang tanya. Diri urang tanya, marampu rata-rata ku domba. Apa rata-rata yo? Oh, sampai nakeka. Jadi ternyata orang ditafakuran dina domba aya rahasia. Keseimbangan perekonomian jalmi anu Allah Azza wa Jalla langsung dipayung mahundinya mancanana pada mengondisikan perekonomian jalmi dina siger tengahna standarna dina naon dina domba. Sehingga walaupun seorang miskin, tapi rata-ratanya zalim-zalimna Allah Subhanahu wa ta'ala perekonomianana dimampukan karena domba. Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sapi, sesina ku onta.
lantaran jadi anu kemampuan menelung tina domba kita dijalankan ku Allah, ditakdirkan ku Allah. Kalau disyariatkan satu, maka umumnya mampu mereka, umumnya mampu kurban. Namun disyariatkan ku hayal, maka umumnya apa sih? Seseimbang. Padahal mampu merelui, tapi kita berpikir standar syariat menaun, hayal, seimbang tuh ya, hebatnya, istimewa. Gitu ininya. Jadi doma ayah hubungan anak sareng Kangjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, doma ayah hubungan anak sareng rahasia penciptaan manusia, doma ayah rahasia sareng kehendakan keseimbangan kehendak Allah bila imbangkeun perekonomian jelema. Oge doma panglalaki dua, ayah rahasia tadinya. Awewe ayat pangna hiji ayat rahasia tadinya. Kau ingat? Ya, paham? Sadaya lah paham. Menawi Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam panjenenganna kedua putra Qabil sareng Habil. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kedah teba, yakni kedah kifarat, kedah lebus dirina, kedah lebus rohna, kedah lebus hartana. Maka Sayyidina Habil, Sayyidina Habil putra Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam manjanana waktu lebus deh kunaon kena kudomba kunaon kita panen menjadikan kekuatan badan hanya bahulana supaya kita upah kifaratnya disimpan di lapangan lagi ngedua ke Allah mana lebih tampi ku Allah Ta'ala sungking sunu lagi beruang tadi saya sunu saya ayat ya ciri di samping nak itu bahula ciri di samping nak itu nah hari anu di samping deh antara Qabil sareng Habil adalah hebatnya sareng kifaratna Sayyid Habil. Sayyid Habil dia anu ditabdi ku Allah Ta'ala. Naon disebutkeun harita nu dianggo kifarat domba. Naon disebutkeun harita nu dianggo kifarat panen. Sayyid Habil mengenana milih domba panghabena. Dombanya domba jaluk, rupina bodas, tanukna rangai, salamat kinakakat. Tatanan yang dipilih tatanan bangsa kaya dina syariat dina zakat, diusahakan zakat kubrat bangsa diusahakan segala bangsa disesuaikan dengan dalam Allah Azza wa Jalla lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya kabeh mau bisa ngarayu kesempurnaan kehadian dengan naon bae hatta tunfiqu wabil khusus dina sedekah khusus dina kifarat wabil khusus dina infak hatta tunfiqu angin artinya kabeh infak mimma tuhibbun tina harta-harta arajeun anu ku arajeun dipika cinta anu ku arajeun dipika resep sehingga mun urang hayang meunang kahadean dina sedekah
sampurna hadena nu disedekahkeun ku urang kudu nu dipikaresep ku urang. Ulah esa ulah derajatna cek ati urang leuwih handap saya kae dikeun mah nah kan ieu aya mah urang resep ieu mah urang hayang teh mah esa dikeun mah kan biasana kitu lain cek nafsu mah nah kuduna lain kitu lamun hayang urang meunang kasampurnaan dina infak dina sedekah can dipikaresep ku urang sedekah ka eta lain harti urang kudu meakeun barang anu dipikaresep ku urang lain dina sedekah teh kudu ngeureuskeun urang kana kieu pahamna kana nu gope ke urang anu dipikaresep ku urang keur batur lain kitu atawa anu dipikaresep ku urang beakeun bikin ka batur lain kitu. Pasti dina waktu sedekah urang teh kudu dipikaresep ku urang. Eta mah urang erek make nu dipikaresep, erek urang ngadahar dipikaresep, erek urang ngadahar anu kudu dipikaresep ku urang, teu berbicara masalah nu didahar ku urang. Ieu pembicaraan sedekah ka batur. Bila mana sedekah ka batur kudu resep urang. Karena itu imma rek kabehanana wa imma rek haware ada pun urang dahar erek nguruskeun urang erek nguruskeun urang eta mah lain masalah lain bab dahar begitu ini urang boga dahareun urang boga pakaian so aya boga dahareun urang ieu sapiring umpamana ieu teh resep urang piring hiji deui teu pati resep urang sedekahkeun mah eta tah da urang teu pati resep ulah kitu ya sedekahkeun ku urang tah eta nu dipikaresep ku urang kadar urang hayang dibagi dua ku urang nu didahar ka batur ku batur teh dibikeun ka batur teh nu resep urang ngadahar nu dipikaresep ku urang batur ge ngadahar nu dipikaresep ku urang so karena juga oke lain harti urang ulah saudara anu urang resep lain itu bahwa keterangan eta lain itu deh ini berbicara tentang kesempurnaan dina sedekah. Bahwa kesempurnaan sedekah adalah bila mana sedekah ku barang anu paling dipikaresepna ku urang. Sebenarnya tatkala Sayyid Habil oge kabil hebat di parakan maka ditampil dan Sayyid Habil anu hasil ditampil ku Allah Subhanahu wa taala lantaran milih domba anu kalau petong kailah tong alus-alus teuing parekna do kaya ye lah tong hade-hade teuing do sehingga Allah Subhanahu wa taala jadi kampi eta seuleuh kita sumping karena domba sareng kana papanen Habil anu disebabkan di lapangan tapi Yesus sumping nanti karena domba sareng papanen Sayyid Habil gaya disimpen ka domba teh ku Allah Subhanahu wa taala di surga. Begitu kan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Bagi mungkin menjadikan putrana kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, maka doa mereka
disumpilkan dari ku Allah di awal tertebus kanjeng Nabi Ismail, di awal tertebus jasmani sareng ruhani kanjeng Nabi Ismail, sehingga kanjeng Nabi Ismail supaya jumeneng sabab lamun teu ditebus berarti pupus teh supaya jumeneng tebus kunaon kudoa. Ada ku hayawan, ku hayawan karena ieu aya hubungan sareng ruh. Jadi sekarang katakan saya ruhan, ya. Adapun hayawan aya ruhan, supaya jadi tersebut naon deui ruh. Jadi urang bikinnya nyahuanan, tapi dekah keneh, aya nama akekah teh ganti we, geus aya nama kunaon, kupare ganti akekah teh kudu itu begini nyahuanan. Sebab aya rahasia anu hubunganna jeung ruh, aya rahasia anu hubunganna jeung badan, aya rahasia anu hubunganna jeung harta, lumawi dina zakat fitrah, urang sadaya kamana nyahuanan make kudu seueur ayeuna nu zakat fitrah kudu ulah nyahuanan da kitu kene sedekah kene tong nyahuanan wal faqatu Allah di syariatkeunana ku eta lamun aya rahasia aya hikmah urang teh urang sok nyahuanan lain urang ijtihad juga heueuh supaya lebih simpel kan gitu lebih simpel sebagai efek dibelikan karena naon wae kan bisa gitu leh lamun gitu kaya bahan segala dibongkar ayo nama subuh teh 2 rakaat kan itu lamun 4 rakaat modal lohor kan lebih halus gitu leh sehingga gitu lain akan aing murilingan Ka'bah di Mekah mah ya kan jauh jawab teh apa nama urang murilingan masjid di urang yang Ka'bahan di urang supaya lebih naon supaya lebih simpel so kedah hartos urang sadayana ulah sok naon cenah nyahuanan bisi urang nyahuanan sarua kene domba kayak seteuy do domba kayak seteuy pada kita harga kalkun 5 dari domba untuk kita kan lebih halus bisa jangan lebih halus lalu nyawanan salat subuh hayang kawat salat maghrib 2 rakaat pula lalu nyawanan iya subhanallah dina salat nama izin 30 kilo asa kagok 40 kilo adalah rasanya nyawanan seueur tasbih memang sae seueur tahmid memang sae seueur zikir memang sae ngan buka lepah dinya anu ku Allah disangtoskeun eta nganana ulah nyahuanan tong dikurangan tong diluihan namun jadi sabab ieu aya hikmat anu ku urang teu katingan aya rahasia anu ku urang teu kakodok justru kamaslahatan urang ieu teh keur kahadean urang keur kabagjaan kasalamatan urang nyahuanan asa halus mungkin tapi ternyata kadang-kadang ditambahan teh jadi over dosis padahal zikir mah apa kedah seueur-seueur nalih seueur nah kan kedah seueur-seueur nah puji ku Allah kan kedah seueur-seueur nah tahlil kan kedah seueur-seueur nah tapi dina waktu nu mana dina suasana nu mana ya ku Allah Ta'ala para masing-masing
aya nafkah, aya zikir, aya tahlil, aya tahmid anu memang langkung seueur langkung sae, aya tasbih, aya tahmid, aya takbir, aya tahlil anu ku Allah taala dipatok. Aya sholat anu langkung seueur langkung sae seperti sholat sunat mutlak, seperti tahajud, aya sholat anu ku Allah taala dipatok teh karena aya maca Fatihah anu ku Allah taala maca Quran teh kitu langkung seueur langkung sae, aya maca Fatihah teh dipatok ulah nyahoanan maca Fatihah dina sholat jadi 3 kali Fatihah. Misi nyahoanan orang 3 kali Fatihah betul nyahoanan. Tuh. Karena aja wa ulum salam urang nyahoanan ka satu pakai kai kaharep ka tukang teu tuluy di kamar bae. Assalamualaikum kaharep, assalamualaikum ka tukang. Jadi obat jihad nyahoanan. Sabe ulah sok nyahoanan. Bisi naon cenah overdosis. Sabab heula aya nu ngadahar obat batuk overdosis wae. Ade itu. Aya nu ngadahar obat overdosis kelo. Jadi dia tadi kelo udah ditidak. Wae. Jadi aya rahasia. Ya. Anu Allah Subhanahu wa taala disumput. Kudu domba. Ini panjang hubungan dengan domba artinya. Tuh. Aitanya teh asa hubunganana gitu sehingga urang bisa ditukar-tukar gitu tah. Ternyata aya rahasia hubunganana kaditu kadieu. Eta anu istimewa anu ajaib bahwa Allah nyareatkeun ku domba anu ajaib. Nah lalaki dua awewe hiji kan ajaib. Aya rahasia jeung ieu. Oge aya nu ajaib bahwa Allah kalau ku domba teu sapi, ku domba teu sahabatkeunana si horek aya hubungan bahwa Allah nakambal jelema teh tuluy Allah nakdirkeun kahirupan jelema teh kemampuanana rek dikasih standar eta umumna. Ayo cek dipikir-pikirnya. Gitu ya, mun hayam bintang kena ya. Mun sapi bintang deui eta bukan orang-orang khusus. Sampai ku Allah kekenawan kudomba. Nah itu ganti ku pare. Beda makhluk hirup jeung pare. Beda. Ai makhluk hirup mah kapan aya nyawaan? Ya teh aya tetebus anu hubunganna jeung nyawa urang, jeung ruh kami urang. Karena itu. Tuh, kudu aya nyawa itu jeung rohani urang nyawa ditebusna ku nyawa teh jasad ditebusna ku jasad daging lebus jasad urang rohna keur nyebut roh urang kitu deui domba teh karena itu. Malah dina akekah aya rahasia di mana urang nyebutakeun akekah sukuna anu tukang tuh ulah dicacak heula sok dimilikeun heula ku urang kanu sejen geus dimilikeun ku manehna dicacak rek wae margi sok aya kitu sok aya hubunganana ieu jeung kasehatan suku si jabang ayi ieu suku jelema ieu lamun dicacak heula ku urang kitu kadituna teh sok rematik teh kadituna teh sok aduh jarari suku saya itu saya ieu saya itu mesmes kisajong mesmes itu punglah mesmes potong di sawah jeung sawang gade moal-moal heula kungsi di cacat heula meuy aya istilah bahasa tafaul nurut buat
Sangkan ieu suku budak teh mulus teh. Turut gua kok di dekahna ge sina mulus. Eta mah gelompang suku eta sina mulus kitu tah kadana. Hadar geus ditarima dek ditekat seberang. Ketika oge. Malah aya dina cara masakna cenah upama di pasar ku samarana teh ulah katahayang urang. Kudu semua amis-amis. Kita tafaul mulut kuat karena amisna ieu. Budak jadi amis budi. Buah-buah ieu anu sok karuheng. Atau mararanyun. Mes-mes gitu kan. Tapi kata keleunnya gitu kan. Ya. Ini ngelihat lagi orang hayang nyabok. Buah-buah, mas-mas merengun, mas-mas buah-buah, iya. Sikila, kumaha tanya marahana. Buah bangset, nanya, ayah hubungan dengan eta, tuh. Kita kumaha dia hubungan dengan murung itu, dalam kumaha niatna orang yang amis-amisan diniatkan ke orang Gusti. Ya kifarat agung teh, kifarat diri budak kita. Ketemu diri budak kita, kita tahu kana saja. Anu sabarana make mu amis-amis. Apa orang yang lain amis sebedak teh? Diniatan orang. Tuh telah dicatat, sedikit nilainya. Tuh, tadi itu dipamiliki, dimiliki supaya mulus. Tuh, tadi dia sekarang akhirnya kurang kamu sadar. Kurang dipikir-pikir, dihubung-hubung, ternyata tuh benar pisan gini. Sering terjadi, ya. Anu boga penyakit tulang, dipikir-pikir sering terjadi itu. Menang balai, menang mamala, menang tuh berwih, ririhin papangsana. Dipikir-pikir kan dikiparakan kan ditebus awakna. Jalma anu memang ku Allah dihina pun di mata masyarakat dipikir-pikir buatan diakekahan. Buatan dibersihan buukna. Sinemu bahwa dina rahasia akekah, dina rahasia akekah disebut akekah pada pokoknya adalah rambut anu ditanak dina rahim indung tah. Tanakan dina rahim indung tah ieu rambut eta disebut rambut naon? Rambut akekah. Tah ieu rambut eta teh kotor. Namun rambut itu dibersihan, tulis sedikit parakan di sedekahan ke emas atau ke perak itu mampu, maka awal ulangnya masih kene kotor, jiwa ulangnya masih kene kotor. Dia mau jadi bibit buit kasinaan kade. Disimat-simat kurang teh hadisu pada nusa ngewak hadisu dina kekeset batur hadi dina kekeset batur tanya heula ada diri urang buah-buah baheula tam di bulan buah-buah baheula tam di bulan lu baru lemah kan di bulan kan di gunulan kan di kibaratan macan ketika aki-aki wayahna kudu di gunulan. Bunulan ulah kabehanan. Untung didesakeun rambut nu aya. Nepi ka mampu urang bersihan rezeki itu eta rambut malu. Rambut kotor, tak liur orang gede ya. Ieu orang gede ku Allah disimbulkeun pan aya simbolis ieu ya.
Nah, apa orang-orang? Apa Allah Ta'ala disimpulkan dari kokoter sekadar rambut. Ia buru-buru rambut, buang, sok ruang, tapi kiparatan heula, tembus heula, kayak kokoter bersihan heula, kenaon? Cuma sepindah. Sedekah ke imam ke fakir miskin. Semampu masuk naon? Kupera. Timbang. Sedekah ke imam ke fakir miskin. Karena begitu. Nah, ambil diijabah sama recognition, rolah awak, recognition sial, dina awak kurang dia. Ambil kaitan diijabah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nyariakeun ka urang kudu leuwih heula sedekah heula kudawa. Saya hubunganana sareng Tuhan Allah anu dipayun dijelaskeun wa qaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Selain kuarajeun kabeh bila mana anjeun boga pamaksudan erek ngadua erek naon boga kahayang-hayang diijabah hayang dikabulkeun selakeun naon heula. Sedekah heula urang lamun nginjem duit ka seseorang tuh dan ujuk-ujuk datang singgoy nginjem duit bari tawuh acan dibere moal. Beda jeung urang datang ka dinya teh meukeun mawa jeruk. Terlumayan ya. Tuh. Karena itu. Tuh. Sehingga dia ahli hikmah seringkali namun urang yang diijabah doa sok sedekah heula anak, sedekah kifaratan heula anak, kifarat sedekah heula sok aya di situ. Ya, memang leres ketiga. Ianya nasi ladauhan Allah wa qaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Sehingga dina bab haji tatkala jelema rek ngahasilkeun tahallul rek ngabebaskeun tina sagala diharamkeun rek nikeun sial anu ditimbulkeun ku Allah ku rambutna eta anu munggah haji sabada ngeutannya kulir kita buyung rambutna rek nikeun dosa sehingga Nabi ngadawuhkeun bahwa saitu saukuran rambut panjangna keur eta rambut Allah Ta'ala dipakai tersebut tidak sakabeh dosana maka samanya yang kita dijalankan kudu mencit heula hadi kalau kita dijalankan kudu mencit heula dam mencit hadi mencit dam keur anu munggah haji pon kitu deui kurban sakumaha disunnahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu dicontohkeun langsung ku Nabi jeung alam sabada melontar ke Aqabah mencana langsung kunting rambut tapi mencana mencit heula naon hadiyu disebab sedekah heula wa qaddimu baina yaday najwaakum sedekah heula lajeng gunting rambut karena itu sehingga dina kita aya hubunganna jeung dina bab haji tuh lamun urang mencit akikah teh usahakeun ulah gunting rambut heula tuluy mencit doa tapi mencit doa heula berat gunting rambut karena itu aya hubunganna jeung haji aya aya jeung haji segala rupa itu hatta kang gunting-gunting rambut diukur pusara. Di mana urang gunting rambut orok belah katuhu heula orokna dikiblatkeun. Geus belah katuhu bersih tuluy mudah keita inget orokna dikiblatkeun sapertos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtas kanana digundul sabada mancanana melontar jamrah Aqabah lajeng mancana mencit hadiyu 100 ontak Rasulnya lila sabada itu lajeng mancana madep ka kiblat di caket jamrah Aqabah lajeng liwarang sahabat anu ahli kana marat lajeng junjunan diparat dibersihan nu palih tengen heula anan ya disebut tayamun teh ngatuhukeun ieu sunnah dina agama mata mun lamun gunting rambut orok ulah sakawayah mana we strek geuning sataya ya strek atuhu deui tukang tuluy kenda tuluy mun-munan lain kitu bersihan heula urang salah satu bersihkeun heula bari baca bismillah ya Allahu akbar karena itu
Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang niat ikuti karena millahna sunnahna Rasulullah. Itu dah doa tega Bismillah Allahu Akbar, Bismillah wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belah mana? Tinggal lipat ke orang. Orang Cina kumaha? Cina Giblat. Mak nok pengajian bari ngagoler itu. Cina Giblat. Kabelah mana? Nah kabelah kedua belah enta supaya ente kita ngabunting rambutna. Karena itu. Karena itu. Apa lain mah? Sok segawayahnya. Batunya ho. Aku apa ku ngaji, apa ngihna. Oh itu sok aya nu tumaros naon jampe na lamun ereh saking tinggal rambut kudu kumaha posisina ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu dikiaskeun ya kadu itu kana bab gunting rambut dina haji. Oh gitu. Sehingga mungkin kakek-kakek kudu lebih heula. Sang kenal ngadorong karena di jabana hayang urang ieu budak teh hayang dipikeun sagala cialna. Kotor jiwana, berulit hirupna, berenggu dina sajero hirupna supaya itu diijabah ku Allah Ta'ala buru-buru naon heula. Di sedekahan heula. Oh ye, Rasulullah dawuh as-sadaqah tadfa'ul bala sedekah teh nolak dina segala balai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki geni Allah Ta'ala kewelas asih ka urang Allah Ta'ala kewelas asih ka urang kan urang salamet dina jero hirup urang tina sagala balai sakarak kubrak tong dihubul-hubul buru-buru ieu sebut heula buru-buru sedekahan heula ameh bebas dina sagala balai karep kitu Sampai sini musuhnya dina kita ayat hadiah 7 poin. Bahwa afdal nabi mana mungkin coba ninggal kanu katujuhna ulah ngaliwat kanu kadalakan kitu afdalna tau samana. Lamun ngebersihan rambut orang ulah ngaliwat kanu dalapan dinten naon dilahirkeun, poma dinten Senin dilahirkeun tangke dina Ahad. Mimiti maghrib malam Ahad terus mulai lebet kamu ke 7 terus maghrib malam Ahad dirinya punjit toba pulau ke dipunjit namanya Sabtuna kalau Sabtu masih kene ka kegenep kene oke ulah dilungkapin anu kadalapan ayatnya dina 7 di ayat hasiah anu ku Allah Subhanahu wa Ta'ala disumputkeun dina paningali umum anu kahiji Allah Subhanahu wa Ta'ala ngahaja ngadamel 7 adalah bilangan ganjil junjunan ngadau innallaha yusrun yuhibbul yusra Allah Ta'ala teh ganjil ari ganjil nu pokok adalah hiji yuhibbul yusra Allah nika cinta nika seneng karena ganjil Allah nika seneng karena ganjil sehingga kita sedih anu Allah diganjil-ganjil aya nu bilangan salat diganjil ke naon naon salat fardu maghrib lamun dihitung kabeh sabaraha ulah rakaat ganjil deui wae ganjil deui wae terus itu lagi dina wiridan ku Allah Ta'ala aya nu diganjil-ganjil berigi 33 lajeng ka dina rukun-rukun salat ku Allah Ta'ala diganjilkeun saberijina 17 berkun salat. Ulama biasa wae ngetang rukun salat jadi 14 bade jadi sabaraha tapi aya ulama menyana kana hikmah ganjil. Itu diperkuat diketeng diri kita gitu.
Rikoh lah dirinya. Sehingga nyekongnya anu 13. Anu ganjil kan dia. So. Sabah waktu sholat. Sampai seperti 5. Sudah kenal. Sudah. Diganjilkan sih. Lakin Allah Subhanahu wa ta'ala ada ganjil ayat diistimewakan, ayat istimewa hiji, ayat istimewa tilu seperti maghrib, ayat istimewa 5 seperti sholat 5 waktu, ayat istimewa 7. Istimewa hiji adalah tauhid. Istimewa hiji adalah tauhid. Oke, witir itu paling pokok. Istimewa hiji adalah la ilaha illallah wa leluhur istimewa tidak ada. Ayatnya istimewa dulu seperti sholat maghrib. Berarti itu. Ayatnya istimewa 5 seperti bilangan waktu sholat. Seperti rukun Islam. Kita istimewanya seperti dirinya. Dina 5. Tuh. Oke, seperti misalnya salah satu contoh ayat ini istimewa dina 7. Allah ngadama waktu, ngadama poe seperti 7. Allah ngadama jihad. 7. Jihad akan ka kulon, ka wetan, ka kidul, ka kaler, ka luhur, ka handap. Kamana deh? Kadi. Kamana? Kadia. Kamana? Kadia. Jadi seperti tujuh video tadi dia apa video sekalar ke kolon kan? Ya. Orang dia di mana? Jadi dia, sor baju di dia di kaler gitu baju. Sor baju pasar baju di carinya di mana? Ajak bapak muncul dari kaler itu. Jadi dia. Orangnya. Dari bapak ke baju ini nyebarnya bapak baju itu di kidul, sor baju itu mau di kidul di mana? Jadi dia. Jadi seperti jihadnya. 7. Oh, lagi Allah ada bumi 7. Berarti ada malam ini. Jadi Allah memilih jantan wali abu wali nuhu ashabul kahfi bagi kakaromahnya syafaatnya ia tanyakan anjing lebet ke surga seperti itu. Allah mengatakan surat atau istimewa dengan aku Allah Ta'ala kepada ayat 7 ayat naon Fatihah. Maka Allah Tabarakallah Allah memberikan sab'an minal masani di Al-Quran ayat naon dia 7 dugi kepada Allah Ta'ala diririkan, diperhatikan, dihubungkan yang menciptakan kudu sampai anuka 7. Oke, saya ayah hikmah, ayah hubungan anak, ujung anu namanya ngalahirkan. Ujung bapakna, hubungan masalah kariwah jeung kacagur. Aya orang budak demi itu masih satu. Jelema kariwah ieu. Terurus paling kudu mencit. Coba. Mungkin ayah rahasia sok tiga dia anu ngelahirkan tinggi lebih sesuai ayah rahasia gitu anu ku Allah Ta'ala disegerkan dinya dijejekan tuh pengajian ada di dinya sang itu dikerola lagi bila sesuai ayat kesempatan berusaha ayat kesempatan berpikir ayat kesempatan melangkah bila tujuh poin tuh karena itu Allah memberatkan ke Allah semua beratkan karena kawalnya nah jadi opok kena 10 poin jika kalian dimapungkan sahih beratkan contoh ayat misalkan tenan karena hiberkan ya sehat tenang, budak nacan ngoronang, bapaknya itu ngoronang.
Ya subhanallah. Gening dina 7 teh aya rahasia nu istimewa, aya naon di dina 7. So. Ai urang boros sakeuleun naon teh nyaho 7 teh nyaho 3 teh nyaho hiji atuh sang. Ya. Sakeuleun teh kata hayam di make ka dalapan eta pake nyahoan jadi sinaon cenah. Overdosis kayaknya gitu. Setelah sampai nyahoan di awal kene kebisi ngabirakeun sahna mah urang akekah mimiti gubrak orok sahna mah eta oge man lamun ke eta disareatkeun jelema kasusahan kabeh rata-ratana kitu ieu kakarake gubrak atuh ikeun ngejeujeun kene gitu sih keur beberkatan kene keur kudu masak tadi mah sehingga kumaha jadina kene atuh agama teu aya anu ngajadikeun geuning agama teu aya ngajadikeun penyakit agama teu aya ngajadikeun kesulitan kesusahan teu aya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini haraj Allah taala teu ngajantenkeun haraj kabeh dina agama arajeun bil haraj dina kesusahan wa'ifu fil hanifiyyati sabha jadi urang ada kami diutus oleh Allah Ta'ala mawa agama teh nu ringan-ringan, enteng-enteng tuh. Adapun urang sok berat tuluy jadi penyakit jeung sabangsana, bisi aya teknik urang nu salah, wae salah teknik. Tuh. Ini urang puasa berteh puasa ditulikeun ketika subuh, salah teknik, itu ketika dirinya salah teknik urang. Karena itu so, rahasia naon ya ini mah? Rahasia 7. Aya naon ya dina 7. Kata dina aurat aya aurat anu dimizazahkeun ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salatu wassalam anu di aurat sangat istimewa nu kapungkur ka dijazahkeun ka kali anu boa moho deui ya yakni musabbahat ini aurat anu dijazahkeun ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salatu wassalam musabbahat dirinya bilanganna 7. Oke, sampai ada Jumat aya wirid anu kada diwiridkeun 7. Fatihah 7 naon? Ikhlas 7 naon deui? Falaq 7 naon deui? An-Nas 7 geus sakitu. Ieu dina hadis dijelaskeun sahajalna anu maca Fatihah 7 Kulhu 7, Falaq 7, An-Nas 7, sabada salat Jumat ulah ngegeser heula awakna posisi diukna ulah dirubah heula maka Allah Subhanahu wa taala ngahampura dina dosa nu kaliwat jeung dosa nu bakal datang. Tapi itu ayat dina hadis dan deui jeung keterangan Allahumma ya ghani ya hadis dan deui jeung keterangan ilahilat eta mah keterangan tambihan. Adapun keterangan pokok adalah Fatihah 7, Qul 7, Falaq 7, An-Nas 7. Adapun keterangan ilahilat itu keterangan si ulama, si wali. Tuh. Sekali wali dipaparina di asrar Allah Subhanahu wa taala kajian ieu diijazahkeun deui. Eta mah rek digugu kurang mangga teu digugu tauyo andai kata digugu urang teu meunang nyandarkeun ceuk Nabi karena sanes doa ti Nabi tapi doa nu kawadid wali salah sesuai sejaih sedikit tenang sedikit tapi dipikir-pikir si aya rugi namun urang ngadoa ilahilas tulis firdausi ahla mereka teu ilahilas ada 7
contoh tikna 5 mata ilahi rasul firdausi ahla jalma madawa mungkin ilahi rasul firdausi ahla maka mautna diharapkan boga harapan besar husnul khatimah lain nabi saurkaha sarwali mengajazahanana Allahu a'lam keterangan anu 7 iya anu 7 pokok 7 dia anu sesuai dengan hadis eta dia para pendukung ku Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab Nihayatul lupa pungkur kantos dibahas pungkur gede di lapang di mana teh pungkur kantos di lapang gede di mana teh pungkur kantos dibahas aya kana 4 tahun kalangkung pungkur kantos dibahas. Nah, kantos dibahas masalah 17 amalan anu maka mengeluarkan dosa kalimat yang bakal datang di antawisnya maca dua eta. Ajin kabeh kita sering diulas. Sekarang kita karto dengan yang mana ya tidak 7 saja. Nanti kalau orang tidak 7 dikajelokkan karena luar 7, ya hukumnya berbeda. Kalau Allah ada usbu, ada masa usbu, orang bersaminggu, ada masa minggu nanti 7 dinten. Nah, di mana keluar kena 7, kayak akror, kayak anu beda, kayak rakasiyah mau berubah. Kalau begitu, kayak hikmah mau berubah. Kalau berulang yang sesuai terhikmah arada Allah Jalla Jalaluhu wahdah anu di kehendaki ku Allah hikmah anu di maksud ku Allah urang sadaya urang keterang sesuaikan jeung naonana jeung etanganana maka pati-pati disebutkeun nu langkung afdal namun daya khasiah nu langkung afdal saha teu. Oh gitu. Jadi mana doa kudu hade anu pranae kalau masjid cacat gitu nupang hadena sedekah hubunganana jeung lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kita sayyid habil ditampiku Allah taala karena tunfiqu mimma tuhibbun painan atuh kalau kurang lamun sedekah teh mun sedekahan almarhum sok aya bahasa alamatna. Ya, iya alamatna di kopi pahit, alamatna di sauk kapas. Ya. Nah, itu ganti aya mah geus we ku Black Forest. Waktu sauk kapas usoknya nyahoanan. Da ieu mah lain sedekah kuring, ieu mah sedekah atas nama almarhum. Urang diakukeun heula ka almarhum. Almarhum senengna teh sauk kapas sementara sedekah nu panghadena teh nu dipika seneng kudu sedekah mah lain sedekah kuring. Hanya sedekah seneng nasi kopi pahit jadi kopi pahit. Lecet kuring mah terus kajeun teh. Dan dikarsep kudu sedekah ieu mah. Rek ngahasilkeun naon? Tunfiqu mimma tuhibbun. Rek ngahasilkeun birra. Tuh, kahadean anu sampurna. Kalau itu nyata hari pelebahnya dedahan aruhun sok aya istilah kalamat aya sedekah urang. Nah, jadi saken eranana Itana ieu tidak kaya alamat taruhun aya sauk kapas aya surutu aya naon geuningannya gula batu jeung sabangsana kolot ulah ditawar eta bener ulah ditawar gitu. Dan kalau bawa sedekah urang nah jadi nu goreng batu. Hah? Ai kalamat urang jeung tah gitu ya. Karena itu oh, jadi ayah hubungan nanti jeung kalamat ayah bahwa akikah kudu nu hade saya
Oh gitu. Wah, lawangan kajidah ya pakai kasih. Tului wal aslu fil aqiqah. Asal din aqiqah lain lagi. Tapi asal din aqiqah seperti di bab walimatul arus adalah bab dahar. Bab naon? Bab dahar akikah mah bab gunting rambut bab dahar situ. Kalau walimatul akikah sedina dahar salah itu. Walimatul akikah mah kudu dina naon? Dina dahar. Lain bab haji, lain walimatul akikah mah bab masjid. Coba dibesarkan lagi doa itu. Karena itu kusaha menjitna kusaha baik, iraha baik, apel nama ketujuh. Ini gunting rambut kusaha baik, keilmu ada sudah pada ada tukang syukur, ada kusaha baik. Jol weh adat ulama di urang karuhut urang ada menilai plus, ada menawan nilai plus ditambahan ulama masuk marhaba sebab ayat itu fadilah nama salawat ayat fadilah nama riwayat nabi hikayat nabi ayat fadilah naon di silaturahmi kok urang diriungkeun tatangga diulem. Jadi ayat fadilah kita silaturahmi faidah silaturahmi ayat dirinya terus gitu orang dari ajengan gitu supaya ditambah dari makan naon ngaji ditambah dari makan zikir dirinya jadi majelis zikir dirinya jadi majelis ilmu. Waduh hebat sama nilai naon lain simbol jadi tidak lain berkurang dari hadisnya bahwa ukurannya kudu dikuring-kuring bahwa ukurannya kudu pakai orang kata ayat yang pengajian bid'ah lain dibalik kita persepsi kuduna kita nilai naon plus sebab pengurangan kita pokok mencit domak itu pokok nama dan gunting rambut memang iya ada pun gunting nak 10 orang kupuluhan orang kusabara orang sebab itu ditangtukan secara ngegunting usaha baik jadi kusabara orang lain apa itu cara nangtukan itu jadi sebisa orang itu nyawat anggota itu ilmu atau waktu tukang gunting rambut gitu kadinya nah ya hadis nabi dari sarua karena itu sama di doa atau kan kurilingkeun itu malah kalau bentuk dipeksakeun budak teh di eyong bari mahaba dikuriling di eyong terus diperhatikan kalau hikmah diperhatikan dua gunting lagi tujuan sebagai simbolnya begitu begitu ketujuhan tujuh orang simbol tadi lagi gitu gunting lagi ya dilapai ke sedriji ke tujuh jadi disimbolkan dari guntingnya kepada orang tujuhan. Nah, alusna mun urang rek dapat hikmah gunting ku genepan ka tujuh urang keur anu ngabubulan. Nah, luka tujuh keur ngabubulan kita persis sadayana ya. Ya afdalna numutkeun pribados ya supaya itu jadi kanu dekat dalapan menuju membersihan afdalna muka genep mangarek taletik oge bersihan mula bola katuhuna terus bola katu kaparak bola gengka ya nah nu ngabersihkeun anu kaberiji anu katuju ngabersihkeun tong dibuang rambut karena itu Selaya keterangan di orang sudah dipeksakan di walimatul akikah. Di negeri orang saya di eyong-eyong saya di marhabakun saya, itu mereka mencari nilai naon, nilai plus. Kamu ke orang di eyong-eyong di bawah kasidah, di bawah salawat dia, saya salah nak. Dan orang menyandarkan bahwa itu cek Nabi itu, ini sayang orang, dari eyong di osok orang. Cara itu. Kenapa tidak boleh saya semuanya paman meyong-meyong di orang dikurini. Nah,
aya heok-heok. Naon? Heok-heok nama aya eta oge. Yen pernah cek heok-heok walaupun di riwayatna henteu sahih, cek heok-heok ieu ngaranna oge. Ya, naon cenah? Heok atawa hawar-hawar. Hawar-hawar aya cenah nabi urang teh waktos katujuh dinten di sanak ku eyangna ditawafkeun heula dikuringkeun di Ka'bah bae di Masjidil Haram 7 kuriling ku eyangna Sayyid Abdul Muttalib sahibna diurang sok make dikuring-kuring engke katujuh kuriling hitung teh kolot mah katujuh kuriling terus wah aku toh mencenaku kudoa mencena memang itu saya hubungan anak sareng ku kanjeng Nabi Ismail hubungan itu sareng Sayyid Habil teh hubungan anak teh ada hubungan anak do mati jenis tadi teh sareng teh Bangna ayu tadi heula pun kudu domba heula tuluy ke kucing rambut dipenuhi itu hubungannya sareng enggak haji hubungannya sareng ayat seperti ibu bayina yadaina najwakum sedekah bangna domba kudu anu nararai anu kalab anu jabah lu hade hubungannya dengan alam rahmatun fi kulli ma tuhibbun arta itu tuluy domba apa kudu domba kudu mana mutamaklak bodas sebab bahulana bagaimana bodas Sayyid Habil dukika naon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sakipahan bagaimana kumaha bodas keplak bodas haket gagah eta bodas wae karena itu salah bagaimana kudu jalur kebiji dia tembus na kudu majikan ni jelema teh nah apa pareola di ruangna kudu kuat ari nebus kudu leuwih hade bahwa ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa Allah taala oge sarua bahwa lalaki eta dileuwihkeun tidatan da awewena maka tebusna teh kudu leuwih hade ini termasuk lalaki domba jalu eta asup kana lan karun jurah hatta tuhikum min tahibbu leuwih hade alus karena karena kudu bodas kumaha ieu sadayana disimbolkeun dilambangkeun kana kasucian dilambangkeun kana kasucian sehingga dina angwan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mika seneng angwan anu bodas-bodas sehingga dina ihram angwan kada anu kumaha cenah sunnah anu bodas-bodas tuh dina salat urang sunnah anu bodas Karena itu isimpun sadaya bermula kita anu udah telah dijawana aturan ganti belang koreng hadai rumah dia hadai kita ke kurang tanya hubungannya lagi bodas kamana nyambungnya mungkin kumaha kaidah kumaha akibatnya itu jadi budak gitu. Jadi walhasilah desnya kieu mah urang terus karena kesalahan urangnya mun urang loba mamala lamun urang loba hati mun urang loba arti aya geus kumaha ieu karan ciparakan deui ya ciparakan deui baheula bisi akikah kudu papetot ciparakan deui bisi akowas kudu majikan aya ciparakan deui no saya aya mah urang geus rezeki ibarat dah yang mau kedai ibarat anda ini hakikat clear tapi ini masa gitu kami manyangkeun dahar manyangkeun apa dahar jadi kebelaan fakir miskin gitu angke mah aya bahan ame teh walimatul hakikah pajuju walimatul hakikah deui sadaya hakikah deui rek manyangkeun naon ieu mah manyangkeun dahar. Nah, supaya daripada sebagian anu sebutukan materi loh dikecil ya.
Oke, saya gelempeng, dua gelempeng gitu sah. Salah. Genahnya agama, genah. Tinggal agama teh cerita laparnya. Kita cerita lapar ini agama mampu. So, misalnya nyebutkan orang ini, pengajian kudu pakai bahar itu kan, tokotik bahar, tokotik tumpeng, tokotik tak itu deh ya agama mah kita ulah milu kamu pedahan, kudu milu nak kamu kumaha, kudu ada milu tadi jenek, kudu tadi apa harai, seharusnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Sakitu anan loba teuing ilmu di kemerkaan. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.